Dina satengah lamunan Gatot Kaca teu sadar nyarita sorangan. Ningali nyiriwikna konta. Gatot Kaca emut kana Purwadaksina. Purwa wiwitan. Daksina wekasan emut kana lalampahan anu didongengkeun ku ibuna mangsa rumaja ngeunaan senjata konta. Itu kayanana. Sok sanajan kamana lumpatna. Ieu senjata konta pasti bakal ngudag-ngudag ka kaula. Kulantaran sarangkana aya dina awak kaula. Ieu maksadna wa kresna wa putra Gatot Kaca lain jejerih moal jejerih kupati. Pek kaula rek satrah lamun nya ayeuna waktu pipatieun kaula. Tegang pati lalitunya sawarga Gunawi ayu papatan pada perlaya caang bulan 14 tigeuneuh teu malekmeuh. Balumbang timur jalan ke desa Sapuan awak kabeh lain nu kaula geus wancina kudu mati kaula bae. Lajeng senjata kontanya ketan beukinya ketan. Teu karaos amlesna aya nu karaos tiis mabas kana awakna Gatot Kaca. Si horeng Kris manjing warangka ibaratna konta lumebet kana wadahna motongkeun tulang tongongna Gatot Kaca. Upama kaula kudu patina ayeuna mangga ridho Gusti umur ukur gagaduhan. Paningalna Gatot Kaca renyai aya hawa anu beda lungse karasana buburicakanana teu puguh tetempoan cepilna ngadenging kitu nu karaos ku Gatot Kaca harita. Bu senajan putra hiper saluhur-luhurna saur salira oge da kaula pasti udag diudag-udag ku konta da sidik sarangkana aya dina waruga kaula. Bu ibu pileuleyan bu ama hampura putra ama para sepuh Panawa. Kaula jadi tawur, kaula korban perlaya demi keunggulan salira Panawa. Ridho. Gatot Kaca emut dina elinganana mangsa keur burai kitu ari mingusapan kana mastakana. Lami-lami ngalungsar Gatot Kaca aya tanaga leuleus nu kabina-bina. Kumelayangna Gatot Kaca disarengan ku cai socanget celak. Teu sadar dirina ngalayang lagrag ti awang-awang. Bari emut kanu jadi ibuna. Emut kana lalampahan ka tukang keukeuh ka ibuna. Anu nuju mangku disarengan bukanya Bu Gatot Kaca kumelayang di Geganawiati.
ngararasakeun kaayaanana tepuguh kaler kidul kulon sareng wetan emut ka wa sareng paman-pamana nyata Yudhistira Arjuna Nakula lan Sadewa anu salami ieu dipunyung dihormat dipuja-puja kitu kaayaanana Gatot Kaca ngalayang bari catrah dina dirina nyawana kapunut kulantaran kontak manjing warangka kitu numutkeun carita Gatot Kaca ngiriwik langkung hanap langkung tari itu kaayaanana dina dirina tulak sari sapundena ing Batara mancing kontak mancing warangkana Gatot Kaca kumelayang beuki handap beuki nyiriwik beuki sanengan lajeng songangem dina dirinya pati aing pae aing ngedek sakuat tenaga masih kena aya renghap aing rek berjuang terus-terusan wah Gusti nepi kasenengan kitu Gatot Kaca Gatot Kaca siga meteor gitu nyiriwikna gan tetega aing nyona ge anak muda teringa berjuang di medan perang Gatot Kaca urak kana jaga nyasar prajurit ratusan prajurit digalai ku Gatot Kaca awas desa nah ranyai tetempuan kaulah ranyai sapanyang ieu renghap masih kene aya kula moal munur masih kene terus bakal berjuang saya basa ngenta pamulang tarima ikhlas hidup keur korban Gatot Kaca ngamuk awas Gatot Kaca aduh
berjuang bersama-sama. Kenapa saya mencari ketemu langkai kita tidak bersama-sama. Dot, anak aing Dot.